Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iya ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kacil teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente magagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamur meresap percis okos mega bae lempang gunung gengke bae lempang yuk ku balik hati sampai lelempangan kali kakak aju watarol jibala kau midah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marosahap leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kau masih Juned aju ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah pohara jasa Masya Allah lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah ya Rabbi beres kabeh kuari hujan teng tiup roh malaikat Israfil saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja kayak udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene we can nyaho bawa jadi bonte itu bayar turun geus coba Soekarno udah kayak dia udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana kos timbangan emas aya talanjuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun asup ngan ku gede genana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelema dikiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu boga sejarah dunia boga sejarah di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Yelah. Nu dek dicaritakeun rantung jelema kabeh malaikat Jibril cicing di tengah dihareup Kangjeng Nabi urang malaikat Jibril Mikail di belah katuhu
Jibril Mikail Israfil belah kenca anjing Nabi dihareup plek kumpulkeun ku Gusti Allah falanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin cek Gusti Allah aing bakal nanya allazina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana masyaallah di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana ya Allah ya Rabbi wabeh ditanya bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna goibin jeung kaula teu gaib teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang kaula ieu deuk ka Bandung hayu ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana bener-bener teu nyaho berarti kaula mudik ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah ba deuk ka Jogja jalan ka mana lontaran loba jasa ieu itu Jogja ka belah dieu manggih deui Jogja kanan belah ditu ke manggih deui Jogja kiri bingung aing mah ieu Jogja deui belah ditu teh Jogja deui isi jalan nu mana deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya atawa nyana nanya ba ieu teh kula teh dek dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti tah kula teh hayang kawin hayu hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin atuh babari modalna boga henteu ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal nanya teh teu nyaho biasana nanya teu nyaho aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante padahal mah nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 + 2 sabaraha geus nyahoeun nu nanya mah ngan ieu dites 2 + 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun deui ka aing 2 + 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak mun cak bapak 4 kula 4 mun cak bapak 5 kula 5 aku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mantak nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tah 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus ka 5 kali ka dieu sia cicing sia dieu yuk hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit yuk sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge mere duit ka sia teu meunang tuh hitung bah teu meunang dia lain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teh digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go bari bah ya mah boga duit aju minta duit sabareh cenah mentana mio sabareh tah mio sia dibanding mio tapi pakai kusianya nu bener tah belikan kusia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos karar itu bae nah belikan menang meureunanan setengah bulan bah
Pangbalikan motor di motor naon motor mio anu itu ke mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya tah bere deui bere deui 3 kali budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakeun ternyata eueuh dijual adek abah sabaraha kali beulikeun motor ka sia hah? Sabaraha kali? Pada teman nanya nyaun jangan umang meulikeun lagi abah. Pan make nanya deuk nyarekan. Nah, ieu ge sarua ye. Allah teh deuk nanya ka umat. Atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang kuari ayeuna dibaya pagawean dagang berpolitik atau Allah Maha Uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun. Kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Teu meunang kieu, sia ku aing pan dihirupan. Nah, ieu sia harita teh hirup, kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho. Cek urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu. Wah, dikerekem sia ku Gusti Allah. Teu meunang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti, mun Gusti Maha Uninga. Nah, ieu bakal ditanya urang. Kabeh ditanya. Urang sebagai makhluk ditanya, Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghahum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya. Zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saha hirup? Beye. Aing mah lain nanya rajana lain. Kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul. Nu nyampaikeun nu tabligh, nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia. Abdi harita teh gitumui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten, ju naik dinya ke provinsi. Pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana muina mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeuneunahanna mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo agel iya nu formal nu formal dipanggil eta mah geus teu bareres tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikeun pernah cara nyampaikeun aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikeun nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deui kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikeun nyana bahwa nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikeun ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain sebab bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikeun bener nyampaikeun lagi iraha bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui. Wah, itu beres ya. Aduh, Masya Allah. Nah, ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabina nya atawa henteu aya apa henteu.
Ditanya, "Hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikan amanah ka anjeun? Tablighur risalah." Wah, jelema bur kabeh ngomong, aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana barure teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun nu mata kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka uranglah jadi saksi wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh pan. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya. Geus teu make hayah kampung Melayu mah. Encek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun. Eta mah nya encek nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina. Hehe, wahara jasa. Ari tatangga nama nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milu nyana digawe jeung encek. Tapi kan nyana lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan. Nu ieu walalas alannal ladzina ursila ilaihim ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul. Jeung sanggeus nerima ngamalkeunana. Macem-macem ke. Rame. Wala nas'alannal mursalin para rasul ge ditanya Adam ditanya Idris ditanya Kangjeng Nabi Nuh ditanya Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang ge ditanya nyampikeun apa henteu Masya Allah padahal mah Allah teh nyahun falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ini tegaib nyaho ngan indek hayang nyaho coba datang ke mana bari indek ditaubeh di memeleh di jejele aya jelema anu abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiai na harita kiai pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakussanna alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana cek Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tongan ge datang ka songek siana nu teu daek falanakussanna alaihim Allah jaritakeun nunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika orang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun henteu kunaon sia dititapan emang henteu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyaho nya nambongan di ditu tah ngadeukeun tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana ting ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaon teu nyaho an iblagi rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib ya Gusti Allah Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teu berita tablighur risalah aya melalui saha kiai anu
sia ngamalkeun tante nyangakeun sadaya-daya ke Gusti-Gusti mah uninga abdi peting-peting ge hudang haju kieu haju HS deui eta nu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kieu doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngaji nanyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nanyaho peting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanaqussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jang aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus kebelah dia ya sia jaman sasia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti mah uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat tah bareng sa pabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangakeun Gusti dek kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sa pabrik malah jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sa pabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bo Gusti bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datakeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh 24 kamana sia ayo sia dawa makun lago ibin waduh gaib jago sia mah deuk nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teh aja dicarekan heuh 24 kamana ieu aing 24 kamana nah kabeh bakal ditanya fala naqussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin tanya hiji-hiji bari Allah nyaho lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya 2 cangkok 2 mangkok 2 cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus caang amal goreng poek jore nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bongan teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongkokkeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nu mantap urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna. Dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat. Urang diantarana kabeleteran kuari. Tah, di dieu lah bakal ditimbang saurang-saurang. Malaikat Jibril di dieu, Mikail di dieu, Israfil di dieu, Kangjeng Nabi di dieu. Cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga. Timbangan nu goreng ieu neraka. Asal ditimbang let ka dieu ka kenca, belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka. Asal ditimbang le ketai ka belah dieu, geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli. Ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kejujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa. Aing lamun ditimbang berat mana ieu? Ti mata bae mata ieu, lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV, kurang bae timbang. Kuari ieu. Qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung. Ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan. Hayo coba hayu. Apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang, anu ngomongkeun ka urang, apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an, hadis, kalam ulama. Timbang ku urang sorangan bari merenung kieu. Urang timbang ku sorangan bae hayo geura. Leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun. Hayo sia leungeun. Apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu. Sia leungeun. Timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot begahan engkos kol budaya we kieu. Tinggal Ji Hajina, "Hoi. Mana eta mata kosong amat?" Teu kosong teu naon. Naon ngalang layung kitu. Teh tu dirinya bae heulana. Eta molotot kitu. Keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Meuh. Ya hajina teu percaya karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu. Dekeran tuh. Iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal. Hampura aing haji, dia tuh kula ge hampura tang geus rada sakitu mah. Kula deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan. Atuh hampura aing geus dihampura jasa. Mun aing kawin deui. Tah. Pakarak dek bener ge. Tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ge. Ditimbang beratan ka mana? Mulai urang ngurucut cai mata. Gusti. Tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul, nyawa ditarohkeun jang ka Allah. Terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh. Di zaman para wali songo, eta teh perang nyawa tarohanan. Urang lamun zalah ka Kudus, masyaallah jana mapan balik teh dicacag. Nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna? Kudus. Tuh siapa jarah bete nyawaran. Ayo kiaina poho buku aing ge. Tuh. Eta pan nama perang, Sunan Kudus mah perang, balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakaol bapan potong ieu na ge. Nuku urang di zarahan eta saja parsa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa taruhanna pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik koop biasa geus sababaraha kali mah haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ge rabe nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen. Helanan besi teka bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan.
Ayo orang babarengan nelanan nu sajen bae geus beres gaji. Ieu mah geus beres keramik. Alhamdulillah tuh. Biasa gaji neraka tah mah. Kuduna ge nu sugi mah lain kitu. Haji, ieu keramikna kumaha ya? Saha anu geus siap keramik? Batalkeun. Batalkeun geus. Pak Haji, duit loba di bank, anak geus di ngaranan. Ari Pak Haji na aing mah teu boga duit. Sial teh Ki Haji. Tolol, emang nu sugi mah kos kitu bloon. Batur be dikesek-kesekeun. Tah, hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu. Mang anu sekian meter, mang anu sekian meter, mang anu sekian meter. Geus aya sabaraha eta? Aya 20-an mah. Bejakeun ka mang anu lain teu butuh kitu nya. Dieu mah ku Pak Haji bae kabeh. Sapira 500 meter. Lah, sabaraha kebon 500 meter. Geus tuh, jual ke buat tetangga habak beres. Oh, bener lah Ki Haji. Dasar pelit-pelit bae. Tangeunaheun urang ngadengena. Bejakan, gas. Dulu-dulu sadaya hampura ieu mah ditarima tarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu. Oh, maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh geus alhamdulillah atuh. Nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunah. Ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu. Ieu mah henteu Pak. Ayo halaeun ke kurang aing. Kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing. Aduh, ya udah. Sugih dur-dur pet nu kos kieu tah. Ieu